manjing warangka Pangeran ngayakeun hiji makhluk anu panggagahna anu diciptakeun tina seuneu leres ieu ta urang mah salaku manusia ari manusia mah tina opating aci jadi derajat makhluk anu dijieun seuneu dengan ukur 25%. Leres ari urang salaku manusia tina opating aci nyaeta 100%. Kabuktianana ari manusia disebut 100% teh bisa ngabongkar rahasia anjeunna anu nyamuni leres nganjangji eta makhluk anu diciptakeun tina seuneu pikeun ngagoda manusia di mana manusia geus kagoda hunu 25% derajatna eta manusia anu ngaku 100% derajatna teh bakal disahanakeun 25% teh